Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu di sarang bidangan dongeng Sundanya urang ngadongeng di ieu. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu jajar carios si lalai bodas. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabarayaan nu setia manco kandongeng Mang di mana ayana mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilancarkeun sagala rupinanya menghilap di rojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun di kumaha terasna ieu carita si lalai bodas. Sok kaparayun sadayana. Lamunnya ieu teh non gacang tinggalkeun ieu tempat salamatkeun si Tuan Yansen ngajauhan panyingkiran keun di diman jadi urusan akang. Si Darja teh laju percaya bae ini tah si non segancangna kaburu ninggalkeun panyingkiran. Senajan acan jelasna bener cenah teh si non. Pami kitu mah abdi bade saenggalna ngejat ka hade Kang Acun kedah tiasa ngajaga diri. Basa nyebutkeun ngaran Kang Acun pugoe atuh si Darja teh mani colok kaget. Lamun kitu mah bener eta si Taragoes bodas eta yalian di si non keti. Bener, tetela gening. Ieu teh non. Nya non. Juga ini tinggalkeun ieu patempatan. Geura salamatkeun Tuan Yansen bawa ke tempat anu aman. Bawa bae ka guha nu aya di pileuweungan anu teu jauh ti perkebunan teh. Engke akang bakal nyusul ka itu. Nya mangga. Sakali deui kade Kang Acun kedah ati-ati sing waspada. Ulah dugi ka kacang kalak. Sokomo kenging ditanda saku urang kumpeni. Geus kitu mah eta si non teh laju we ngabalesat awakna teh kenteng nakar kawas kijang mesat. Sedengkeun ari si Darja alias lalai bodas mah gentak narajang ka si Gemlung anu katempo leumpang ngagegak ngadeuketan. Montong kabur sia kurang ajar ku aing bakal di cangkalak deuleu. Moal kabur heula aing mah. Rasakeun sia buta. Si Darja alias si lalai bodas muka panarajang gerakan teh mungguh cepet. Ari nu diincer teh tayalian di panon si Gemlung. Ugowe atuh si Gemlung teh reuwas ditarajang palebah panon malantaran eta pisan cenah kalemahanana teh. Curelat gajleng. Si Darja teh ngagajleng bari curugna teh dibentik-bentik we nyorocos kana panon. Si Gemlung atuh kapaksa kudu undur-undurane bari jeung ti babarahan ting ninggahan panarajang. Geus kabayang cenah lamun keuna teh bakal goreng balukarna panonna teh bisa bocos. Cilaka si wawalak teh geus apaleun kana kalemahan aing. Kumaha mun geus kieu yeuh? Kapikeun panasaran ku aing bakal terus diungkulan. Kituna teh si Gemlung kiwari mawaspada. Ngarah panonna teh henteu jadi inceran nu jadi musuhna. Tapi suksana aja eta si Gemlung teh satekah pola we ninggahan panarajang si Darja. Akhirna mah eta si Gemlung teh kawalahan. Meh-mehan we curug si Darja teh bisa nemus nyorotos kana panon. Amun teu libut ngagilekeun beungeut nama plos atuh mani ngereuwas. Si Gemlung sadar kana kaayaan lamun terus-terusan neruskeun tarung jeung si Darja alias si lalai bodas. Tangtu bakal ngabahayakeun kasalamatan dirina. Kaya kieu mah kudu sagancangna we bebejakan Nini Marunggi anu jadi guruna. Atuh basa si Darja ngacerat maju narajang. Kiwari mah si Gemlung teh hanteu mapak panarajang. Ajoe ngakajleng kabur ninggalkeun bakalangan. Woyeus ya, kalah kabur buta teh. Sieun gitu panonna bocos. Alah, mani ngagegag gitu eta bujurna kuat ka ampul-ampulan. Nempo musuhna geus ngejati bakalangan si Darja teh ukur merhatikeun we hanteu boga maksud pikeun ngudag. Ari kitu mah lantaran si Darja teras inget ka si Sudira. Anu kiwari teh pasti keur nyang hareupan para upas jeung para serdadu Walanda. Anu lain ngan saeutik. Bisa jadi eta cenah si Sudira teh keur dikepung we.
Atuh sadar kana kayaan. Gentak si Darja teh mariksa kayaan si Sudira. Corelat gajeleng celek napak dan luhreun benteng. Perhatikeun ka tengah lembur. Bener we kadenge sora nu pating jalagur diselang ku pating baradah ge sora bedil. Kaayaan teh mani pahibut. Upas jeung para serdadu teh pating baretak we ngubar-ngubar asilalai hideung alias si Sudira. Itu deui kata empoh. Si Rawun anu keur nyanghareupan musuh-musuhna. Eta monyet teh sakitu linghasna sakitu lincahna. Sakapeung mah ngoconan ka para upas jeung para serdadu. Aing kudu sagancangna ngabejaan si Sudira jeung eta si monyet. Kudu sagancangna ninggalkeun ieu patempatan. Kituna teh eta si Darja teh ngacorelat laju manehna teh menerajang ka para upas jeung para serdadu. Gerakanna teh mungguh cepet lir kalangkang bodas we. Uguh we atuh loba upas jeung para serdadu anu pating jarengkang pating koceak. Si lalai hiding alias si Sudira pon kitu deui si Rawun. Basa mireungeun aya anu mantuan. Bunga tetela geuning cenah si lalai bodas. Si lalai bodas geuningan. Nah geus hasil kitu. Mabebaskeun si Tuan Yansen. Si Sudira teh gentak rek ngadeukeutan ka si lalai bodas. Memeh bisa deket ka si lalai bodas. Manehna teh nyokot batu sakede leungeun geus kitu bari alungkeun ka para serdadu jeung upas anu ngahadang halangan. Jalagur, upas jeung serdadu teh nepikeun ka raceleng atuh. Geus kitu mah ngadeukeutan ka si lalai bodas. Alah, aya maneh geuning lalai bodas? Kumaha euy? Nah geus hasi nulungan si Tuan Yansen teh. Manggeus euy, manggeus. Geus aya nu nulungan. Ayeuna mah hayu, urang sagancangna ninggalkeun ieu patempatan. Jadi si Tuan teh geus aya nu nulungan. Nah ditulungan ku saha kitu? Ditulungan ku si Non Keti, anakna Tuan Yansen. Lamun geus aya nu nulungan mah urang teh jongjon. Urang ancurkeun we ieu panyingkiran teh sakalian. Ih, ulah waka euy, acan waktuna. Jeung deui kapan anu disinghareupan teh lain saurang dua urang. Aing henteu mikeun lamun nepi ka maneh jadi korban. Ayo gancang urang tinggalkeun ieu patempatan. Ajakan itu monyet tuh karunya tuh. Tulungan bisi ka cangkalak. Cek si Darja bari nuduhkeun ka si Rawun anu keur dikapung. Meh-mehan we si Rawun teh beunang ka tembak. Daya eta geus aya kaserdadu urang kumpeni anu geus ngecengkeun bedilna. Untung bae kaburu ditulungan ku si Sudira. Basa mireungeun eta si Rawun teh dina kaayaan bahaya. Laju wae atuh si Sudira teh ngalungkeun batu leutik balesat. Atuh bedieu teh henteu kaburu kabekaskeun kaburu kabeunangan ku serangan si Sudira. Bedieu nepikeun ka maceleng si Rawun anu sadar bieu teh ngesasatna si tulungan ku si Sudira. Laju ngareret we kawas anu nganuhunkeun. Salamet sia teh monyet. Ayo gancang urang tinggalkeun ieu patempatan deuleu. Bisi sia ka cangkalak atawa beunang ka bedil. Lamun beunang teh ka bedil cilaka deuleu. Ayo gancangan urang tinggalkeun ieu patempatan. Tapi si Rawun teh kawas anu bingung kawas curang cileung aya anu diteangan. Inggih salempang ku kasalamatan dununganana nyata si Non Keti. Nah geus hasil kitu cenah nyalametkeun si Tuan Yansen teh apa acan. Si Darja anu sureti kana eta kaayaan. Boa-boa cenah eta monyet gede teh aya hubungan jeung si Non. Laju atuh cacarita ditujukeun ka eta monyet. Hayu sia kunyuk, urang gancang tinggalkeun ieu patempatan. Si Non Keti mah geus leuwih ti hala kabur. Geus hasil nulungan si Tuan Yansen. Sabada ngadenge caritaan si Darja. Eta monyet teh kawas anu ngarti. Bunga nu lain di kieuna. Laju wae ngacorelat ngadeuketan ka si Darja. Tenang ayeuna mah. Si Non mah geus salamet. Geus hasil ngaloloskeun diri. Ayo gancang tinggalkeun. Nah kunaon sia teh melongwe ka aing? Nah inget keneh ka aing gitu. Kapan urang teh ku ngeusi adu hareupan. Diri tu nama eta si Rawun teh nemalan nya cenah ku ngeusi adu hareupan. Bari katempo monyet teh ajrag-ajragan. Atuh geus kitu mah si Darja jeung si Sudira teh ngajakan eta monyet pikeun sagancangna kabur we. Corelat atuh pating corelat. Ugo we para upas jeung para serdadu nempo musuhna geus kalabur.
Laju we pating gorowok pating corowok udag cenah udag ulah nepi ka lolos eta nu nyusup teh. Udah masuk kabur oi. Ayo tembak. Tembak. Jangan sampai lolos. Sora bedia dorlok manidar derdor, tapi eueuh hiji pelor oge anu keuna kana sasaran. Si Sudira anu acan puas ngakalakeun musuhna manehna reg ngaraneg. Geus kitu mah manehna ngarawel batu anu kercil belang gede. Geus kitu mah musirkeun tenaga cerona dipusirkeun kana eta batu kalawang. Batu teh dialungkeun satarikna gologor. Kawas ngalungkeun bom we balukarna upas jeung serdadu teu nepikeun racleng. Wangunan oge nepikeun ka hancur. Ningali kitu mah soak atuh para serdadu jeung para upas teh geningan cenah eta musuhna teh sakitu luar biasana. Si Darja, si Sudira jeung si Rawun. Iwari manggeus ngajeleng ngaliwatan benteng, malahan manggeus pating belesat ngajauhan sisieun lemur panyingkiran. Sabada anu tiruan geus ngejat ngajauhan panyingkiran. Kayaan di eta lemur panyingkiran teh jadi pahibut. Sinini marunggi ukur kukulutus we hanyelunaker lantaran Cilalai bodas sabara kanca teh geus kabur teh kaburu kacanggala. Anjakal eta si walek teh kaburu kalabur. Cacak-cacak lamun kapanggih aduh hareupan jeung aing mah. Pasti bakal kacangkalak deuleu. Enya anjakal pisan. Dacak-dacak lamun aduh hareupan jeung nini mah eta Cilalai bodas ge moal aya nanaonan. Atuh da tadi nini teh digeingkeun maneh hese pisan. Sare teh aya ku kebluk-kebluk teuing. Atuh da aing teh bakal tingku tunuh da eta lobang hakanan ting keju jeung roti. Alah da hakanan mending ngarareunah. Tapi keun we hiji mangsa pasti bakal panggih deui teng eta Cilalai bodas. Pokona mah lamun panggih jeung aing moal dibere ampun tah si wabalak teh. Enya nini. Tapi eta Cilalai bodas teh lain jalma sambarangan, apaleun kana kalemahan, kuring nini. Aing jadi beki panasaran lamun kitu mah. Tetela eta Cilalai bodas teh lain jago sambarangan. Tapi salila aing makalangan can aya jalma anu mampu pikeun gungkulanana. Jeung di pokona mah can sudi rasaning ati lamun can males kanyeri ka Cilalai bodas. Enya nini, kumaha lamun urang we atuh urang neangan Cilalai bodas. Urang udah gue nini. Lamun ngahaja neangan masyarua jeung bohong deuleu sabab teu apal di mana pajumputanana. Je bakal hese we sia. Kudu kumaha atuh nini? Ngarasa gancangna panggih jeung Cilalai bodas. Ngarah nini bisa adu hareupan jeung eta si wabalak. Keun aing bakal badami jeung si bule. Sina nyieun tarekah. Ngarah eta Cilalai bodas teh bisa ambrok jonghok jeung aing kitu tah. Cek nini marungi kawas boga rancang. Ngarah bisa sagancangna panggih jeung Cilalai bodas. Dina kayaan kerjongjon ngobrol. Aya upas anu nyampeurkeun ngabejaan lamun Tuan Antonio Belem teh cenah nitah ngahadap ayeuna keneh. Aya hal penting anu kudu dibadamikeun. Guragiru wae atuh eta si nini marungi jeung si Gemlung teh. Guragiru we ngajugjug. Imahna Tuan Antonio Belem teu kacaturkeun di jalana duanana geus tarapi we didinya teh geus kasambak aya Letnan Regen. Katampo Tuan Antonio Belem teh beungeutna mani peureum euceuy tandaning ngemu amarah anu kacida. Lantaran kapanyingkiran teh geus aya serangan musuh. Aya jalma nu geus nyusup geus hasil ngabebaskeun nulungan si Tuan Jansen. Letnan Regen mah tungkul we kawas anu sieuneuh pisan. Tapi ari sinini mah laju we nyampeurkeun pok tumanya ka si Tuan Antonio Belem. Nah ya atuh naon atuh sia Tuan. Beut ngageroan aing sagala rupa deuleu. Nini Marlengki, apa tidak tahu ada serangan musuh. Kita dibuat malu. Tahanan sudah berhasil dilebaskan, ha? Pateuing sia da aing mah keur hees.
Oh, anak buah sia teh pada legug tuan. Sapira ngungkulan musuh ku ropat siki. Tapi saurang-urang cada anu bisa ngungkulanana dolo. Apa gunanya ada kamu orang ini? Bukannya membantu malah tidur? Kamu dibayar bukan untuk tidur enak-enak di sini, ha? Si tuan manika tempoh nepikeun ka ti popolotot we ka si Nini Marunggi. Si Nini mahan teu sieun. Kalah kamari nyerang we mitra. Nyarekan ka tuan Antonio Belem nempo si Nini sakitu ambekna. Hiwari mas si tuan teh anu malik sieun inggis eta Nini sakti teh cenah ngalakukeun tindakan kumaha lamun nepikeun kana dasa kamanehanana. Kurang ajar sia boleh wani-wani tipe pelotot ka aing segala rupa dolo. Nah sia teh geus bosan hirup dolo euy. Di kojoran sekalian ku aing dolo sia teh. Montong arek nyalahkeun aing sia. Sabar ini sabar. Ulah emosi, ulah wakambek. Entong dipayahan, dong dipayahan ini. Tuman boleh kieu mah geus wani-wani popolotot ka aing mah. Bakal di kojoran we sia tuan. Oh, tenang. Ek minta maaf Nini Marunggi. Ek marah karena kenapa itu penjahat tidak dapat ditangkap, berhasil menyelamatkan tahanan. Sia kapan cek tadi ge? Anak buah sia we anu balagug mauhan nu sakulueun. Sapira nyangkala kopat urang oge wanu becus. Keun tapi ulah salempang. Aing anu bakal nyangkala eta wang keluk teh deuleu. Pokona mah sia teh kudu ngatur siasat deuleu. Mara aing teh bisa papanggih jeung eta si lalai bodas khususna. Pun kitu dibaturna. Kumaha wae carana? Ulah nepikeun ka aing teh kudu hese neneangan sia. Ya, bagus sekali Nini Marunggi. Ek akan membicarakan ini dengan si Regan. Regan, kamu atur strategi bagaimana caranya ini Nini Marunggi bisa langsung bertemu dengan itu si lalai bodas agar segera si lalai bodas bisa ditangkap. Ya, Ek akan segera berpikir bagaimana caranya itu agar si lalai bodas segera bertemu dengan ini Nini Marunggi. Letnan Regen teh nyanggupan wekeun cenah rek neangan cara. Nu penting mah ngarasa gancangna. Si Nini Marunggi teh aduh hareupan jeung si lalai bodas sabaraha kanca. Pikeun tuan Antonio Belem mah percaya pisan ka Letnan Regen teh anu geus kasohor ahli strategi. Ahli dina kalicikan mah pinter dinanyieun reka perdaya pikeun merdaya musuh-musuhna. Mitra kaum dangu atuh kancangna carita sabada ngaulang mikir kadenget Letnan Regen teh carita ditujukeun ka tuan Antonio Belem. Maaf tuan, hanya ada satu cara agar Nini Marunggi bisa segera berhadapan dengan itu si lalai bodas dan teman-temannya, yaitu dengan cara kita melakukan penyanderaan dengan menangkap banyak orang untuk dijadikan sandera dan jaminan, sekaligus umpan agar itu si lalai bodas dan teman-temannya datang untuk membebaskannya, Ya, Ek setuju. Yang penting, jangan sampai gagal. Kalau sampai gagal, leher kamu orang Ek potong, Ek gantung. Ya tuan, tidak akan gagal tuan. Jadi begitu Nini. Strategi yang akan dijalankan oleh si Regen, Nini tinggal menunggu hasilnya saja. Sebentar lagi, Nini akan berhadapan dengan itu si lalai bodas. Nya pokona mah kitu kumaha bae carana atur-atur kumaraneh sia bule. Nu penting mah aing kudu sagancang adu hareupan jeung eta si wabalak. Itu cenah mitra kata Letnan Regen teh geus boga raranjang pikeun mancing kadatangan si lalai bodas. Sedengkeun ari si lalai bodas jeung si Rudira pon kitu di Sirawun kiwari teh geus tepi ka sisi leuweung. Hebat asup ka jero leuweung rek neangan guha. Nah bener euy.
Si tuan bule jeung si non kitu teh nyarumput di leuweung. Enya. Kapan aing teh geus janjian euy. Ayo ngaragancang tepi. Pugu keur dewek mah geus panasaran ieu teh. Hayang sagancangna nyaho kumaha lalakonna eta si non keti. Nya. Pugu sarua we aing ge panasaran. Nah nu kumaha atuh eta si non keti teh? Nah geulis euy. Ih nya puguh we atuh euy geulis mah. Nya tapi araraneh nya euy. Eta si non bule teh beut bisa nurungan bapana. Jeung boga kabisa sagala rupa. Cek maneh tadi teh. Nya tapi pisan nu jadi penasaran keur aing teh euy. Kapasakan nyaho aing mah eta si non keti teh hanteu bagugna naon. Tapi kiwari mah geus boga pangabisa anu lain lumayan. Tak kitu euy. Hei monyet. Si terek milu teh. Nah, si kalaka ngarawelan we buah deuleu. Kita tadi barang hakan we ka seubeuh. Keun bae ulah dicarek, meureuneun melapareun keneh euy. Keun da engkekeun nuturkeun. Lamun nyaho urang neruskeun lampah mah. Nya. Aya tuh euy urang neruskeun lampah. Ngarasa gancang netepi ka jero guha. Meureunan lamun kitu mah. Si tuan bule jeung si non keti teh geus nungguan urang. Nya heueuh atuh geus nungguan lamun kitu mah. Kan kades sia ulah cunihin. Ulah wani-wani ngaheureuyan si non keti. Aya. Nah, beuteung meunang ngaheureuyan sagarupa. Nya wajar we atuh euy. Lamun nya eta si non teh sakitu geurisna. Dawek ge boga hak we meureun pikeun ngaheureuyan. Ih, pokona mah teu meunang. Cek aing teu meunang. Bising hayang heureuy mah tuh teangan wae surili bikangna atawa lutung bikang. Teu kudu ngaheureuyan si non deuleu. Asa ku kabina-bina teuing manehna malaya bodas. Ngarekkeun ka aing monyet wae. Kudu ngaheureuyan surili jeung lutung. Nah kunaon atuh buat ulah ngaheureuyan si non keti? Nah eta si non teh geus kapimilik ku maneh. Geus jadi bebende maneh kitu. Lain. Nya upona mah ulah wani cunihin. Meungeus euy. Ayo ngarasa gancangna tepi ka jero guha. Cek si Darja hambung papanjangan aju we neruskeun di lengkan. Dituturkeun ku si Sudira. Sedengkeun ari si Rawun bahasa nempon duaan geus ngejat teh. Atuh tuturubun turun tina tangka. Kajreng diririk lumpat embung ari katinggaleun mah. Dikacaturkeun di jalan dina waktu nungan sagedeung. Tiluana teh kiwari geus tepi ka eta guha. Bener we kasampak di jero gua teh si Tuan Yansen jeung si non keti teh geus nungguan. Pikeun si Darja bunga nu lain di kieuna. Lantaran teh telah bener nu make targos bodas teh taya lian ti si non keti. Si Sudira basa nempo si non keti molohok mata si meuteun. Manihok cai we meureunan kakaraeun teuing. Nempo kageulisan si non anu sakitu geurisna. Pon kitu si Rawun lemani katempo ajraga-ajragan bungana keur lantaran dunungan teh salamet. Alik ningkah ulah ngahalangan jalan maneh teh Rawun. Keun bae non, meureunan ieu teh bakal tingku bunga. Nah si Rawun teh cocokan non. Laras pisan, ieu si Rawun teh memang nyobat sareng abdi. Pamasihan ti Nini Runting. Nah saha Nini Runting teh? Nini Runting teh guru abdi anu parantos nyulik abdi oge ngajarkeun ilmu silat. Peryogi kauninga pami Nini Runting teh raina ki raksa bumi dulur sapaguron hituna sagala Rusia. Kang Acun Nini Runting parantos uninga lamun Kang Acun teh silalai bodas. Kitu kutan teh. Teu sangka atuh ari kitu mah. Aloh. Jadi nyai teh muridna Nini Runting. Adina guru akang. Leres pisan teu lepat ayeuna mah Kang Acun ulah nganggo teregos daparantos ka uninga. Tah buka atuh teregosna euy. Lantaran maneh malicik. Ari ka aing nyaho. Ari maneh ku aing teu kiri kanyahokeun beungeutna kumaha. Atuh ari kitu mah. Ayeuna mah ku aing bakal dibuka euy. Nya non. Ku akang pasti bakal dibuka. Laju we kiwari mata regosna teh dilaan breh kiwari mah jelas. Tetela geuning cenah si Lali bodas teh alias si Acun. Barabat bae ku si Darja teh dijelaskeun
Sanya nama cenah si Acun teh ukur ngaran samaran lantaran ngaran asli nama si Darja. Pikeun Tuan Yansen si Non Keti jeung si Sudira ge hanteu nyangka bisaan pisan cenah si Darja teh dina nyamunikeun dirina dina taktik pikeun ngungkulan urang kumpeni. Tah kitu sanya nama ngaran kuring teh Darja. Pugu ngadon cicing di perkebunan tuan oge. Saukur nyamunikeun diri weh. Ngarahan teu kanyahoan ku urang kumpeni mangrupa taktik dina ngungkulan urang kumpeni anu sakitu licikna. Ku kuring nyumput di tempat tuan, kuring teh aman, malahan malaluasa dina ngalakukeun tindakan ku cara nyamur oge jadi si lalai bodas. Teu sangki tetela Darja teh alias si Acun alias si lalai bodas. Eta taktik anu sakitu saena sakitu pinterna. Nya tuan, lantaran bikin ngungkulan urang kumpeni teu cukup ngandalkeun kakuatan, tapi kudu dimake dibarengan ku kakuatan pikiran, nyata ku kapinteran make taktik jeung politik. Leres pisan. Saenya nama bangsa pribumi teh desa pinter bangsa anu ngatutamakeun akal dina meluhkeun urang pribumi. Teu nyangki pami Kang Darja teh tetela Kang Acun oge tetela si lalai bodas. Abdi ngaraos reueus tetela aya urang pribumi anu sakitu pinterna kadu maksad pikeun ngungkulan urang kumpeni di payunan ku kapinteran pon kitu deui kakuatan. Nya non, hebat ya si Darja teh. Aduh. Tong boroning atuh non jeung tuan. Dalah abdi sorangan. Akar ayeuna apa beungeutna oge. Salari ieu mah teu apal we. Jeung ngakukeun ngaran ge kapahan si lalai bodas bae. Tah, kumaha atuh geus kieu ye? Rancang urang teh, rancang urang salajeng nama diteruskeun isukan bae. Lantaran ayeuna mah waktosna seep. Mitra waktosna geuning parantosna kapan? Sagala urang tunda jejer carita si lalai bodas duwi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana nya. Hapuntenna tina sadaya kakirangna mang saeulenan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.